Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkan kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyari dicap ku hotamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam sok nyandak bareng dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jami moal nyalahan pinabieun akhir zaman torep Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun pangnutan karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah babakti di Gunung Hiro miranti ibadahna saban wengi didinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran
kalawan dawuh pangeran nabi didamel utusan harita yuswana nabi 40 tahun kawarti diutusku Allah pasti ngembarkan agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan ari lolobana pisan kana biteh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 27 bulan Rajab nu kacatur runut kaul nu kamasyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapagu malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis ku jalmi henteu katawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj taya kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengseureikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngarasakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngali saabdulan henteu pisan sumoreang tambih kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumanangna agama Islam cahayana gumebyar ka mana-mana ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi
welas asih kanu miskin, sumawan ka budak yatim, pada sebeh ku paparin, kadaharan jeung pisalin. Akurna ka urang kampung, calik satata ngariung, tara angkuh jeung adigung, sanajan ka urang gunung. Kano nandang kasusahan, gering jeung kapapatenan, ngalayat sarta ngubaran, ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi, estu musti kaning jalmi, sajagat mo mendak deui, sae rupa jeung parangi. Rarailir bulan purnama, halis ngalir katumbiri, wawas lir inten widuri, salira harum wawangi. Estu kersaning pangeran, lain sengit di menyanan, karinget padanan dean, diparake sesengitan. Pirang-pirang mujizatna, tawis kanabiyanana, Quran nu nomer hijina, mujizat nu pangmulyana. Tangkal nu perang dauna, disiram urut agasna, ngabadak loba buahna, sarta hirup saterasna. Domba nu banget kuruna, sarta lepet susuna, diusap ku panangana, ngadadak juu susuna. Dina hiji waktu sreui, sahabat bet kirang cai, teras bae Kangjeng Nabi, mundut cai anu kari. Cai ngan sakedek pisan, estu kabeh pada heran, Nabi nelemkeun panangan, dumadak tuluy manceran. Cai mancer loba pisan, kaluar tina panangan, sela-sela ramo pisan, cukup kerja mareaan. Ya Allah nu sifat Rahman, abdi teh iman ka Tuhan, teu aya deui pangeran, lain ti Allah nu heman. Nu ngadama bumi alam, rau jeung eusina pisan, nu wajib diibadahan, taya anunya samian. Sareng abdi iman deui ka Muhammad Kangjeng Nabi, yen eta utusan Gusti, miulang ka jalmi-jalmi. Nu sifat kapercantenan, wijaksana tur budiman, bener wungkul sasauran, lain saur kaheureyan. Hormat urang ka anjeunna, dina mangsa jumenengna, sareng sabada wafatna, estu teu aya bentenna. Nu Gusti junjunan abdi, Sayyid Muhammad Habibi, pamugi salira nampi, kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman, anu banget panasaran, hoyong tepang ngadehesan, sejatuh serah badan.